wa wadudun aw jeung ai nikah kawe anu banget bogoheunana ka manehna cinta mati eta leuwih utama tibatan nikah kawe anu setengah bogoh ka manehna ada kapaksa teh awen aku indung dia paksa da loba duit talakin nya gitu kurang utama engke nage pana rumah tangga pelayananana kurang ke lamun kurang cinta teh awen teh mantap ulah bogoh sorangan teh kitu bertepuk sebelah tangan gitu justru nu utama mah kawin teh kawe anu bogoh kacida ka urang itu supaya ketika nyeta ngalayanan urang di rumah tangga teh semangat mah nyangeun ka urang beugeuring saeutik ge diusapan urangnya disimutan ngarasakeun pan urang gitu. Coba loba contoh awe lamun kurang pati bogoh gitu kurang pati respect gitu ngalayananna jeung deui ka anakna kurang pati bager deui Pak aing bogoh henteu ka pasti ya gua anak onen eta beleg aduh nya gitu